asarna sami usolli ke asar usolli sunatal asrinya terus padu asar teu aya ba'di asar teu aya asar langsung wiridan diteraskeun kana magrib. Nah, pasti maghrib qobliyah maghrib ya urang sadayana teras fardu maghrib teras nanti wiridan. Nah eta wiridan urang sapuratina tos wiridan pasti urang tepan sunat pada maghrib itu salah sawios anu dianggo ku ulama sufi nya. Pada maghrib niatna usolli sunatal maghribi rakaataini ba'diyatal lillahi ta'ala Allahu akbar. Bade usolli sunatan qoblal maghribi mangga. Kanggo niat mah si mabdi teu biasa maten dan biasa mana-mana ge mangga nya. Nu salajengna masih urang dina sabada nu tepan pada maghrib teras usolli sunatal awabin rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Teraskeun kana sunat awabin. Tos rengse sunat awabin usolli sunat taubati rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Masih dina sabada maghribnya teh. Tos tobat niatna aya di usolli sunatan birrul walidain. Niatna usolli sunatan birrul walidaini rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Rakaat tapi deui tos dua rakaat ayeuna salat sunat hibdil iman. Niatna usolli sunatal hibdil iman rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Terakhir niat salat sunat syukur nikmat. Niatna usolli sunatal syukri nikmati rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Rengse we duit ka urang sadayana isya. Isya mah pastinya urang teh aya ba'diyah isya. Qobliyah isya, fardu isya, ba'diyah isya. Nah, eta apa ini? Anu salajengna masih anu sok dianggo ku ulama sufi. Di antawis amalan anu dianggo ku ulama sufi mah di amalan seueur saja bi ieu nya. Ieu mah di antawisna ieu. Duka sabar persen lah itu dulu sadayana. Nah, nyaeta urang sadayana peryogi di Bandungan leres-leres isya parantos qobliyahna atos fardu isyana atos teras wiridana atos ba'diyah isyana atos atau ibadah isya heula teras wiridan mangga. Saparantos didinya dulur sadayana amalan sateuacan kulem anu waktosna anu dianggo di antawisna ku ulama sufi nyaeta tabuh satengah salapan janten urang sadayana wudu memeh kulem intinya memeh kulem wudu telas netepan syukrul wudu usolli sunatal syukrul wudu rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Nah, teras syukrul wudu teh urang salat sunat mutlak usolli sunatal mutlaqi rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Tos rek sakitu usolli sunatal istikharati rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Salat sunat istikharah. Teras anu salajengna usolli sunatal hajati rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Mangga eta mah bade hajat mangga bade istighfar heula mangga kitu nya niatna. Tah ieu nu di antawisna amalan-amalan sateuacan urang kulem. Teng sakitu urang sadayana persiapan bade kulem istirahat. Disunatkeun urang sadayana nyang hulu ngaler mun bahasa sepuh mah nya nyang hulu ngaler pandangan di boboan urang teh bade ngomong bantal mana dampal pandangan urang kana damis urangkeun bari maos bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tos kitu masih kena nyileuk. Nah, maos ya latif sawaradna dugi ka film ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif. Tah gitu. Nyambungin uka mari sambungan patarasan teh anis teh nya. Manu urang mandi tobat ya tos munggah tos janarina teh. Rupina di sadayana sakitu anu ka uninga kusim abdi di antawis amalan-amalan di antawisna daseurnya ulama sufi anu namo dina amaliyah keseharianana. Mudah-mudahan ilmu Allah Subhanahu wa taala anu dibahas ke urang sadayana manfaat barokah kanggo urang sadayana pamugi ku wasilah urang sadayana ngabahas ilmuna Allah langkung dijembarkeun dunia akhiratna diarageunkeun milikna. Mudah-mudahan dipapain putra putri putu mantu anu saleh solihah jembar rezekina jembar hatena amin ya Allah ya rabbal alamin
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.